arah suk isuk tilepan baju mandian budak awapan budak ari boga salaki lumayan we entok unggal poe pisan bebantu napisan ke pamajikan teh goblok. Cik Imah Naon cek? Ayo naon cek? ngarujak yuk. Ayo. Arah meni menor pisan geus di mana ieu cek? Tos ngabesan tatanggi bieu. Udah ngarujak yuk. Emang ayo buahna? Aya Saha anu ngaranna? dirinya. Atuh, ayo atuh. Ayo. Duh, cek, nyaan ya teh urang anu rek naikna. Heeh, atuh rek saha? Apana salaki urang teu balik-balik di Arab 10 tahun? Heeh. Coba salaki urang oge nyonyowe entok unggal poena. Nyerek tidak euceun nu naik. Meni luhur pisan euceuk. Yang satu aja dah. Cuy nih hese itu, ais atuh ais itu. Duh, segala yang di Aduh, aduh nangkul lucu. Aduh. Aduh lucu. Cek, anu mana? anu mana we ceu? Itu sugan udah ada gede. Sabaraha? Hiji we ceu. Aduh. Ya, cek ya tewak. Aduh, keur mah teu boga duit. Sirahna katinggang buah di euceuy mah. Geus ya, Cek. Hiji wae lah. Turun. Duh, cek kumaha ieu turunna euy meni luhur. Cek dulungan atuh. Laicing wae. Cek tewaknya. Nya. Ulah siga tadi gak newak buah, Ayo. udah hulu. Ayo buru. Siap-siap, Cek. Ayo. Aduh, Cek. Tadi buahna sana sila. Ayeuna suasanana, Cek. Kita kekupan. Cek nu ngekupanana. Aduh. Cek kumaha naon? Cek. Aduh. Cangkeng wes, Cek. Ruksak. Aduh. Kayak nyeri teh, Cek. Nyeri, Cek. Cangkeng, Cek. Yang saya baca ini orang majak heula lah. Emang aya bahan-bahanna, Cek? Aya di mah cengek kungkul. Yang saya di imah urang aya da loba. Ayo. Sok kieu Cek anu mah sorangan nyokot tela cengek. Nya atuh. Urang anu nyiap-nyiapkeun heula ieu bahan-bahanna nu. Nuhun. Duh. Mana Cek Inem teh? Kan datang kene wae geuningan. Cek. Cek Inem. Cek. Naon si Ceuy mah? Meni celawangan wae juga di leuweung. Naon si Ceuy mah? Meni celawangan wae. Mun lila pisan nyokot cengek teh. Atuh udah sabar. Enggak sih loba-loba lah. Jadi cukup dah. Arah dengan asak buahna. Baik atuh Ceuy lah. Ceuy. Hah? Ai Ceuy emun. Sakina Cek Emun. Haji Emun. arah emang tos ka haji? Atos kamari balanca pakai gelang merembel-rembel ngomong teh ka abdi.
Oh, terus umroh? Umroh yang menih hayang disebut haji cuman mah. Nah gitu bedegong jelema haji anyar teh. Ah, pas jadi ya. Coba dicicip heula. Enak gitu. Ini amis lah ada hasem euy. Pas tuh. Pasti enak. Nah, Lain kasebut nate asal juga nu ngidam, tapi salah ki bingung. emang tadi kabar-kabaran salakina? Udah ya. Saya nelpon. Udah ya. Ngabaran mungkin WA. Terus apa poe? Paker dahar, paker madang, paker naon lu? Nganjuk ke kaca. Aduh. Tekor atuh ceu. Sugan kawin deui di ditu. Di Arab. Nah, geus kieu we ayeuna mah dengan dondot we dondot. Aduh. Ilok payu mah dondot. Payu sugan. Itu aya si emun ka dieu si haji ya. Umroh doang aja sebut haji. Meni sebel pamer gelang. Pamer segala-gala udah bekang korong-korong dipamerkeun. Heeh, juga naon wae. Karena raon ece Kismin Hai cemun tadi ngumpul ngariung. miluan atuh ece Kismin kabeneran ya ece Kismin teh keur rujak gitu puguh ti kamari teh utah-utahan wae keur ngidam pas pisan ece Kismin ngarujak ieu Nangis tuh ya ce. Tah sok enggak. kali-kali ajak-ajak atuh kanu beunghar teh ngarujak atuh entong diriungan wae rombongan aja Kismin doang. Agus tuh amari salaki melikeun 10 gram. Nah, harus deh. Ini mah karorosong kawas ieu. Arana salaki teh. Beli lada nih hasem buahna ih. 10 gram teh 10 juta kamari. Salaki teh melikeun. Mulai di mana emang? Nah, di toko perhiasan atuh. Di daerah Macam mana? Jadi itu di mall. Di mall. Maka beli cecek Kismin mah. Ini khusus jelema beunghar. Tong loba-loba nu beunghar mah masih mules. Parujak teh mah khusus orang-orang Kismin. Permisi lah tuh atuh nuhun ya cecek Kismin. Nuhun mangga. Kadang itu tadi ngebangus naon eta? Ih, sombong pisan ceu. Stuning Barila aing mah da. ceu mun mah. Pos kitu bibirna. Mun segala gelang dipamerkeun urang duaan teu kabeuli. Urang mah rumah sadala sakin teu balik-balik 10 tahun. Emang nage ceu mun mah bedegong.